Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ta'lifihi wa jami'al muslimina wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Summa ata tuluy datang Kangjeng Nabi ala kaumin kahiji kaum turbahu anu dipecah-pecah ke naon ruusuhum pirang-pirang sirahna itu kaum. Kullama rudihat dina tiap-tiap dipecahkeun itu ruusuhum adat mangka balik deui itu ruusuhum kama kanat seperti kaayaan waktu mimitikna itu ruusuhum. Walayab turu sareng teureun anhum ti itu kaum ming dzalika tina itu turdohu ruusuhum naon syai'un hiji perkara. Faqala mangka ngadawuh Kangjeng Nabi ya Jibrilu he malak Jibril man eta saha haulai ari itu kaum. Qala ngadawuh malak Jibril haulai ari itu kaum alladzina eta jalma-jalma tatataqalu anu sok ngarasa berat naon ruusuhum pirang-pirang sirahna itu kaum anis sholati tina sholat al maktubati anu dipardukeun. Summa ata tuluy datang Kangjeng Nabi ala kaumin ka kaum-kaum ala akbalihim anu eta tetep dina kubulna itu kaum-kaum rikoun ari tutup-tutup wa ala adbarihim sareng eta tetep dina pirang-pirang duburna itu kaum-kaum rikoun ari tutup-tutup mun sakurang nama marake sempak madan. Yusrohuna eta digiring itu kaum-kaum kama tusrohu seperti digiring naon al ibilu onta wal gonamu sareng embe wayak kuluna sareng ngadalahar itu kaum-kaum al dori'a kana kayu dori hiji kai nu aya dina naraka wazakuma sareng kana zakum waradpa jahannama jeung kana ruhakna jahannam wa hijarotaha sareng kana pirang-pirang batu na itu jahannam. Faqala mangka ngadawuh Kangjeng Nabi man eta saha haulai ari ieu kaum ya Jibrilu he Jibril. Qala ngadawuh Jibril haulai ari itu kaum alladzina eta jalma-jalma layuduna anu tara ngalaksanakeun itu ladzina shadaqati amwalihim kana ngajakatan pirang-pirang hartana itu kaum. Wa ma zalamahumullahu syai'a wa ma zalama jeung teu ngadolim hum kaitu kaum saha Allah Gusti Allah syai'an kalawan hiji perkara oge. Summa ata tuluy datang Kangjeng Nabi ala kaumin kahiji kaum baina aidihim eta tetep di payuneunana itu kaum lahmun ari daging nadijun anu asak tur alus fi kudurin dina kancah atawa katel gede walahmun sareng daging ahoru anu sejen niun barina anu atah khobisun tur anu pikageleuheun. Faja'alu mangka tandang itu kaum yakuluna eta ngadalahar itu kaum minan ni'i tina anu atah al khobisi tur anu geuleuh wayad una tur ninggalkeun itu kaum annadija kana anu alus tur asak at-thayyiba tur anu sae. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi ma eta naon hadza ari ieu ya Jibrilu he Jibril. Qala ngadawuh malak Jibril hadza ari ieu ar-rajulu eta lalaki min ummatika ti ummat anjeun takunu anu kabuktian ingdahu eta tetep di itu
rajul naon almar'atu awewe atau pamajikan al halalu anu halal atau yibatu anu alus tur geulis payati mangka datang itu rajul imra'atan kahiji istri khabisatan anu goreng fayabitu tuluy meutingan itu si rajul ing daha di itu imro'atan hobisatan hatta yusbiha sehingga subuh itu rajul wal mar'atu sareng awewe takumu anu nyicingan itu mar'ah min ing di jaujiha ti salakina itu si mar'ah halalan barina anu halal toyiban tur anu alus patakti tuluy datang itu si mar'ah rajulan kahiji lalaki khobisan anu goreng cek hukum syara patabitu tuluy meuting itu si mar'ah ma'ahu sarta itu rajulan khobisan hatta tusbiha sehingga subuh-subuh itu si mar'ah summa ata tuluy datang Kangjeng Nabi ala khosbatin kana hiji tangkal ala toriki anu aya di sisi jalan layamurru anu tepati-pati ngaliwat biha kana itu khosbah naon saubun baju wala jeung tepati-pati ngaliwat naon syai'un hiji perkara illa horokot angin ngabolongkeun atawa nyoehkeun itu khosbah hu kana itu saub wasaiun faqala mangka ngadawuh Kangjeng Nabi ma eta naon hada ari ieu misil ya Jibrilu he Jibril qala ngadawuh malak Jibril hada ari ieu misil mislu aqwamin eta contoh pirang-pirang kaum min ummatika ti umat anjeun yaquduna anu sok caricing itu ummatika yaquduna anu sok caricing itu aqwam ala toriki di sisi jalan fayaqtauna tuluy megatan itu kaum hu kajal manu ngaliwat wa tala jeung macakeun Jibril wala taqudu bikulli siratin tu'aduna wala tasudduna an sabilillah watala jeung macakeun Jibril wala taqudu bikulli siratin kana lapad wala taqudu bikulli siratin al ayah wala taqudu jeung ulah dariuk aranjeun sadaya bikulli siratin dina saban-saban jalan tu aduna barina nyingsieun aranjeun sadaya watasudduna jeung ngahalangan aranjeun sadaya ang sabilillahi tina jalan agama Allah waro'a jeung ningali Kangjeng Nabi rajulan kahiji lalaki yasbahu anu ngacai itu rajul anu ngeclak itu rajul min nahrin dina wahangan ming damin tina getih yulqamu dialungkeun itu si rajul al hijarata kana batu qala ngadawuh Kangjeng Nabi ma eta naon hada ari ieu contoh ya Jibrilu he Jibril qala ngadawuh malak Jibril hada ari ieu mislu akilir riba eta perumpamaan jalma anu ngadahar kana riba summa ata tuluy datang Kangjeng Nabi ala rajulin kahiji lalaki qad jama'a anu ngumpul-ngumpul itu rajul hijmata hatobin kana hurunan suluh la yastati'u anu teu mampueun itu si rajul hamlaha kana mawana itu hizmata hatob
wahwa bari ari itu si rajul yazidu eta nambahan terus itu rajul alaiha kana itu hizmata hatob. Faqala mangka ngadawuh Kangjeng Nabi ma eta naon hada ari ieu ya Jibrilu he malak Jibril. Qala ngadawuh malak Jibril hada ari ieu ar-rajulu eta lalaki min ummatika anu tetep ti umat anjeun takunu anu bukti ingdahu eta tetep di itu rajul naon amanatun nasi pirang-pirang amanat manusia layak diru anu henteu mampueun itu rajul ala ada iha kana nyumponanana itu amanat wa yuridu sareng ngamaksud itu si rajul ayyatahammala kana yen mikul itu rajul alaiha kana itu amanat wa ata jeung datang itu rajul ala qaumin ka hiji kaum tukrodu anu diguntingan naon alsinatuhum pirang-pirang letahna itu rajul wa shifahuhum sareng biwirna itu rajul bimaqaridha ku pirang-pirang gunting min hadidin tina besi kullama kuridot dina tiap-tiap geus digunting itu alsinah adat mangka balik deui itu alsinat kama kanat seperti kaayaanana itu alsinat layap turu teureun-eureun itu qardu alsinatihim anhum ti itu kaum. Faqala mangka ngadawuh Kangjeng Nabi man eta saha haulai ari itu kaum ya Jibrilu he Jibril. Qala ngadawuh malak Jibril haulai ari itu kaum khutobaul fitnati eta pirang-pirang anu mituturan kana fitnah. Khutobai umat khutobau ummatika tur eta pirang-pirang anu mituturan ti umat anjeun yakuluna anu sok ngaromongkeun itu khutoba makana perkara layap aluna anu teu mari gawe itu khutoba. Wa marra jeung ngaliwat Kangjeng Nabi bi kaumin ka hiji kaum lahum eta tetep ka itu kaum adfarun ari pirang-pirang kuku min nuhasin tina tembaga yahmusuna anu ngarwodan itu kaum biha ku itu adfar wujuhahum kana pirang-pirang beungeut na itu kaum wasudurahum sareng kana pirang-pirang dada na itu kaum. Faqala mangka ngadawuh Kangjeng Nabi man eta saha haulai ari ieu kaum ya Jibrilu he Jibril. Qala ngadawuh malak Jibril haulai ari itu kaum alladzina eta jalma yaquluna anu sok ngadahar itu ladina luhuman nasi kana pirang-pirang dagingna manusia wa yaqauna sareng sok nibakeun itu ladzina fi a'radihim dina pirang-pirang kawirangna itu nas. Wa ata jeung datang Kangjeng Nabi ala juhrin kana hiji liang sogirin anu leutik yahruju anu kaluar minhu tina itu juhrin naon saurun sapi adimun anu gede. Faja'ala mangka tandang naon asauru sapi yuridu eta ngamaksud itu saur ayarji'a kana yen balik deui itu saur min haitsu haraja tina tempat kaluarna itu saur fala yastati'u mangka teu mampueun itu saur. Faqala mangka ngadawuh Kangjeng Nabi ma eta naon hada ari ieu conto ya Jibrilu hai malak Jibril. Qala mangka ngajawab malak Jibril hada ari ieu conto ar-rajulu eta lalaki min ummatika ti umat anjeun
yatakallamu anu sok nyarios itu rajul bil kalimatil azimati ku kalimat anu pohara ngaruksakna sumayang dumu tuluy nalangsa itu si rajul alaiha kana itu kalimah azimah falayastati'u mangkah henteu mampuun itu si rajul ayyarudda kana yen nyabut deui itu si rajul hak kana itu kalimah azimah wa bainama sareng dina hiji waktu huwa ari Kangjeng Nabi yasiru eta anu nuju angkat itu Kangjeng Nabi id dina nalikana kitu daa mangka ngagero hu ka Kangjeng Nabi sahadain anu ngagero an yaminihi ti belah katuhueunana Kangjeng Nabi ya Muhammad he Muhammad ungdur kudu nungguan anjeun ni ka kaula as'alu rek nanya kaula ka anjeun falam yujib mangka henteu ngawaler Kangjeng Nabi hu ka itu dai faqala mangka nyarios Kangjeng Nabi ma eta naon hadza ari ieu ya Jibrilu he Jibril qala mangka ngadawuh malak Jibril hadza ari ieu da'il Yahudi eta panggerokna Yahudi amma innaka anapon yen sanyana anjeun lau ajabta lamun nyumponan anjeun hu kana itu dai la tahawadat yakin bakal jadi Yahudi saha ummatuka umat anjeun wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.